Mak, Cipayun, bos, Cipayun nak. Oh, siap. Mangga. Teu sia-sia mak cek urang itu payu tilu 2.100.000 tah nama kieu mak ieu teh kan ti mana 50 ribuan geus keun bae lah da uang receh mak tah 200.000 jeung emak Tambahan deui maknya ti urangna 150 jual 2.100.000. Bedul batina gede-gede teuing na mana bagus. wis tidak boleh gitu mak itu mah rezeki saya eta mah rezeki emak keun bae ti mana 50.000 dijual 2.100.000 ge teu jadi masalah eta mah rezeki urang mak hatur nuhun mak Mari tambahan ya kelu. moal Mending hae tambahan deui he. moal lah Ah bener, teuing si kehed. 150 ti urangna, jadi dijual 2.100.000. Mere duit dileuwihan ieu 50 jadi 200. Cik atuh ai kahayang teh tambahan deui tos sakieu-kieu teuing. Tega pisan. Oh, poe lah mere mirip rezekina. Rezeki urang sakieu.